jadinya ke kota nya nu miskin aya nu beunghar di kota oge tengah jamin pajinya tengah jamin sugan teh rezeki teh kumaha digawe gitu digawe getol di sugan teh pinter babaringan rezeki teh sugan teh kitu emang aya syariat dunia juga gitu teh man kan kalau tidak paham kita fakta akidahnya itu menumpukan rezeki pada ikhtiar orang jika nu poho bahwa aya maha kawasa nu ngarezekian orang teh poho ka pangerannya nya sakumaha orang kesang badag kesang leutik ku Gusti Allah teu diizinna moal bisa waktuna itu dibere teu dibere mah meskuna rezeki mah nya nya berarti mah teh sabar ya muridnya tarimakeunnya bener sih ono kikituan ge ya pandangan orang mah bener berarti kan mana geus ibadah mun bener niatna penguduran nanyakeun hasilna nya nanyakeun hasil teh nama ibadah we sing getol waktuna orang teh ibadahnya ibadah insyaallah tah jelema geus boga pamikiran gitu mah nu beungharna moal aya rasa sombong da apal sakabeh ge pamere Gusti Allah dinu sangsarana ge moal ngasa frustasi da eta Gusti Allah keur nguji gampang ono da eta ge sarua abdi ge asa kaupahan pagi tah ku eta teh nya aya jelema hirup make agama mah moal salah langkah usah orang kembali heula kade poho gemuk pajinya